Bismillahirrahmanirrahim. Kajian Alfiyah halaman 140. Faslun fi tabi'il munada. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi'an dhamil mudhafa duna alzimhu nasban ka azaidu dal hiyal wa ma siwa hurfa'awin sib waj'ala ka mustaqillin nasaqan wa badala wa iyakun mashuba al-manusiqa fa fihi wajhani wa rafun yuntaqa wa ayyuha mashuba al-ba'du sifah yalzamu birrafi lazadil ma'rifah wa ayyuhadha ayyuhalladzi warad wa wasfu ayyin bisi wa hadha yurad wa zu isyaratin ka ayyin fi sifat in kana tarkuha yufitul ma'rifah fi nahwi sa'dal awsiyan tasib sanin wa dhamma maftah awalan tusib fi nahwi sa'dal awsiyan tasib sanin wa dhamma maftah awalan tusib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Faslun ari ieu eta hiji pasal. Ari pasal menurut lugat nyaeta al-hajizu bainas syai'aini, pemisah antara dua persoalan. Al-hajizu baina syai'aini. Atau pasal teh definisina alfadun makhsusatun, lapad tertentu, dalatun ala ma'anin makhsusah, menunjukkan kana makna tertentu. Biasa nama ketika ayat kata pasal membahas masalah-masalah tertentu. Pasal wudu, masalah wudu. Pembatalan wudu, pembahasan wudu. Pasalna di dieu fi tabi'il munada, dina anu nuturkeun kana munada. Aya dua gambaran, aya anu make alif lam jeung aya nu henteu. Kumaha macana? Maka tabi'azid dhamil mudhafaduna alzimhu nasban ka azaid dahiyal tabi'nya munada dhamma yang mudhaf tanpa al wajib nasab, contoh azaidun dal hiyal. Tabi'a ziddammi kudu ngamistikeun anjeun kana anu-anu kanu ngabogaan mabni dhammah. Al mudhafa anu diidopatkeun itu tabi' duna al bari teu make al. Alzim tegasna kudu ngamistikeun anjeun hu kana ieu tabi' nasban kana dibaca nasab. Ka azaidu dahiyal seperti lapad azaidu zal hiyal. Azaidu he zaid dal hiyali anu ngabogaan pirang-pirang tarekah. Kesimpulan, kalimat anu anut kana munada nu mabni dhammah bari eta nu anut diidopatkeun teu make alif lam, maka wajib dibaca nasab. Contoh azaidu dal hiyal. Pasal anu dimaksud ku pasal ieu lolobana mah ngomentar munada anu kudu mabni dhammah naon?
munada mufrad alam jeung nakirah maksudah. Eta nu bermasalah mah. Soalnya secara mahal tingkah nasab, secara lapad mabni dhamma. Tah kudu kumaha maca tawabena. Maka rek diperinci satu persatu. Hiji kumaha cenah tawabe anu anut kana munada anu mabni dhamma. Bari diidopatkeun teu make alif lam, maka kudu dibaca nasab. Contoh azaidu Zaid dalhial nu ngabogaan loba tarekah Zaid yang cerdik banyak pikir. Lain loba pikiraneun. Loba cara. Banyak solusi dalhial. Teu gampang taluk. Salagi can beak dengkak mangga dengkak we terus. Dalhial berusaha gitu. Ari urang mah salagi can beak geus beak dengkak, ulah gampangan geus beak dengkak. Ngadengkak deui. Kudu dalhial. Berusaha maksudnya istilah Sunda itu. Ting-ting aya apa azaidu mulai ada mufrad naon tah alam tingkah domah disipatannya dalhial nu ngabogaan tarekah cing lapad da idopat teu idopat lapad da nama kalif lam teu dakna lain mudah pilihna henteu tah berarti wajib dibaca nasab teu dibaca zu tapi dibaca za hukumna wajib. Catatan cirian nu dimaksud ku tawabe dina ieu bait sifat atap bayan sareng taukid. Titik. Jadi anu maksud tawabe tadi ieu mah keur ngabahas tentang si sifat atau atap bayan ge sami hukumna jeung eta. Atau taukid pun sami jeung eta. Mana contohna? Contohnya di bait berikutna wa masiwa hurfa awin sib waj'ala kamustaqillin nasaqon wa badala warfa jeung kudu ngaropakeun anjeun awim sid atawa kudu nganasabkeun anjeun siwahu kana salianti al mudhafa duna al garis miring panjang sing panjang halangan eta mah maksudna kabawa ka luhur. Wa ja'ala jeung kudu ngajadikeun anjeun nasaqon kana atap nasak wa badalan jeung kana atap badal kamustaqillin seperti anu nyorangan bae jadi munada. Kesimpulan 2 poin. Tapi lamun eta tawabena henteu kitu tegasna teu diidopatkeun tapi make alif lam atawa diidopatkeun bari make alif lam maka menang ropa menang nasab. Ieu aturan berlaku di nasiat, di nasifat, atap bayan jeung taukid. Poin kedua, waj'ala kamustaqillin nasakon wa badala. Atap nasak punten tawabe tina atap nasak jeung badal etama hukuman bae seolah-olah langsung dina nalika jadi munada. Komentar wama siwahu kan tadi syaratna lamun diidopatkeun bari teu make alif lam berarti mafhum mukhalafana aya 2 hiji kumaha mun teu didopatkeun tah lamun teu didopatkeun mah ari makali pelamat tetep irfa awin si menang dibaca ropa atau dibaca nasab. 2 atau didopatkeun
ngan eta anu tawabena nya mudofna berarti maka alif lam eta ge menang dua jalan. Contoh gambaran ma siwa hurfa wan sin. Ya Zaidul karimul abi, ya Zaidu heki Zaid al karimul abi anu mulia bapakna. Tinggal lapad al karimu. Al karimu jadi tawabe teu? Jadi anu kana lapad ya Zaidu anu didopatkeun teu? Idopat. Eta lapad al karimu maka alif lam teu? Make. Tah berarti ieu mah masih wahunya. Tadi mah di luhur teu maka alif lam. Ya Zaidu sahiba amrin. Tuh teu maka alif lam. Ieu mah make. Maka menang maca ropa, menang maca nasab. So kata dua jalan keur macana. Jadi ya Zaidul karimul abi. Nasabkeun ya Zaidul karimal abi. Al karimu mah berarti tawabe kana lapadna, karimah mah tawabe kana mahalna. Birofil karim wa nasbihi. Contoh nu kadua atawa sifat teu idopat kan make alif lam. Contoh ya Zaiduz zarifu heki Zaid anu pinter. Patahkeun atawa ya Zaiduz zarifa. Jadi simpul lama tina ieu satu bait setengah teh nya lamun make alif lam sifatna. Ieu aturan teh lain dina berlaku dan tilu tempat. Hiji dina naat. Naat mantos tadi contohnya. Kadua wa hukmu atbil bayan wa taukid ka hukmi sifat. Jadi aturan berlaku dina atap bayan, taukid jeung sifat. Sifat mantosnya. Ayeuna contoh anu taukid. Ya rajulu Zaidun. Hei lalaki Zaidun tegas nama Ki Zaid. Berarti eta mah atap bayan punten. Contoh atap bayan. Atau nasabkeun jadi ya rajulu Zaidan. Atau taukid ya Tamimu. Hei golongan Bani Tamim ajmauna tegasna sadayana. Atau nasabkeun ajma'ina. Jadi ya Tamimu ajma'una ya Tamimu ajma'ina. Selesai anu tilunya. Hiji naat, dua atap bayan, tilu taukid. Eta mah aturanana tergantung kumaha make alif lam jeung henteu. Lamun make alif lam berarti menang dua ropa jeung nasab. Lamun tanpa alif lam duna al eta mah kudu alzim hunasban wajib nasab. Selesai. Waja'ala kamustaqil linasakon wa badala. Kumaha lamun tawabe teh kalau urang tina atap nasak atau badal? Jawabanana jadikeun bae seolah-olah langsung jadi munada. Berarti tinggal di kalimatna. Lamun munada mufrad alam kudu mabni dhamma, lamun idofat kudu dinasabkeun. Sibeh idofat kudu dinasabkeun. Soalnya di atap nasak jeung badal mah niat tikror amil. Contoh di baris ketiga wa ammat pun nasik wal badali fa fi hukmil munada al mustaqil. Seolah-olah jadi munada bae langsung. So katu ya rajulu tingkah ropa tah munada nakirah maksudah. Zaidu tegasna Ki Zaid. Tadi disebutkeun atap bayan bolehnya. Ieu mah keur disebutkeun jadi badal. Badal naon? Badal kul min kul se min se atau badal mutabek Zaid teh rajulun teya. Wasolihan li badaliyatin yurafi gwerinahu ya gulamu yamuro. Anu teu menang mah lapad ya gulamu yamuro dia mah bolehnya. So katuh ya setiap jadi badal punten setiap jadi atap bayan menang dijadikeun badal. Wasolihan li badaliyatin yura. So katuh
Cing lamun lapad ya rajulu ya zaidu ya ana langsung ke lapad zaid. Jadi kumaha macana? Ya zaidu. Wajib teu domah? Wajibnya eta mah. Maka berarti wajib domah eta mah. Contoh kedua. Ayat contoh ya zaidu aba abdillah. Heh Zaid tegasna Abu Abdillah. Eta naon contoh naon? Badalnya. Panghadapna contoh badal. Hei Zaid tegasna Abu Abdillah. Andaikan eta iya harap nida dipikeun lapad Zaidna langsung kana Abu Abdillah kudu kumaha macana? Kudu abanya. Tah berarti seolah-olah langsung kana lapad Abu Abdillah. Jadi kumaha tuh? Ya Zaidu Aba Abdillah. Teu meunang salianana. Wa salasatul baqiyatu mansubatun la ghairu. Ari pangna dianggap kaya-kaya langsung bae jadi munada, soalna dina badal jeung natap nasak mah niat tikror amil. Lamun ya Zaidu Aba Abdillah teh seolah-olah kumaha? Ya Zaidu ya Aba Abdillah. Kedua contoh atap. Contoh atap mah sebetulnya sudah barusan ngan di sampingna. Kalau hurdei atuh. Ya rajulu Zaidu. Zaidu lah pakai tanwin. Atau pakai munada. Maaf atap nasak. Ya rajulu wa ya Zaidu. He lalaki he ki Zaid. Niat tikror amil. Jadi seolah-olah kumaha? Ya rajulu wa ya Zaidu. Tuh, jadi tingkah ropanya. Anu kadua contoh anu didapatkeun. Ya Zaidu Aba Abdillah eta mah contoh badal. Maaf, badal betul. Anu atapna di sampingna. Ya Zaidu wa Aba Abdillah. He Zaid wa Abu Abdullah. Cing Abu Abdullah ku wajib diwaca naon? Nasab. Soalna seolah-olah tikror amil. Sok tikror amilna nyata iya. Jadi kumaha? Ya Zaidu wa ya Aba Abdillah. Simpulna kumaha cenah ge? Tawabed anu kana mabdi dhammah kaluaran tina atap nasak jeung badal mah hukumna aturanana seolah-olah langsung jadi munada bae. Sakumaha aturan dina munada atuh ari kitu mah. Wa iyakun mashuba al-manusiqa fa fihi wajhani wa raf'un yuntaq. Sundana yang tadi selainnya dibolehkan ropa nasabnya nasak badal kayak dialah munadanya. Barusan jika nasak beral maka diperbolehkan dua wajah namun ropa jadi pilihan. Wa iyakun jeung lamun kabuktian naon ma kalimat isim nusiko nu dijadikeun atap nasak ieu mah mashuba al eta nu dibarengan ku alif lam. Fa fihi ta eta tetep dina itu ma wajhani ari dua pembacaan dalam kurung ropa jeung nasab. Warapun yang ai dibaca ropa yuntaqo eta dipilih itu rofun. Kesimpulan, tapi lamun eta atap nasakna make alif lam maka eta menang dibaca dua jalan. Ropa sareng nasab. Ngan alus dibaca ropa menurut Ibnu Malik. Menyusul pembicaraan tadi atap nasak senage seolah-olah langsung jadi munada wae. Tapi lamun dibaca laun makalif lama menang dua jalan. Contoh di baris ketiga, ya Zaidu wal gulamu, he ki Zaid, he bujang.
Al-gulamu jadi atap nasab diatapkeun ku wau kana munada anu mabidomanya lapad naon ya zaidu talapad al-gulamu maka lam teu make mashuba al maka bedang dua jalan sok atuh dua jalankeun ya zaidu wal gulamu ya zaida wal punten ya zaidu wal gulama ulangi kahiji ya zaidu wal gulamu kadua ya zaidu wal gulama menang dua alus mana alus dibaca ropa wal mukhtaru inda al khalil wasibae wa man tabi'ahuma ar-rabu wa huwa ikhtiyarul musannif sesuai jeung pilihan musannif Ibnu Khalil numutkeun Imam Sibawe dan yang lainnya harus dibaca ropa maka di Al-Qur'annya sami aya contohna ya jibalu awwibi ma'ahu at-tayr Surat Saba ayat 10. Walaqad ataina Dawuda minna fadla ya jibalu awwibi ma'ahu at-tayr ma'ahu at-tayr wa alanna lahul hadid. Maaf, dina Al-Qur'an mah wa tayra dibacananya. Awwibi ma'ahu wat-tayra wa alanna lahul hadid. Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan Nabi Daud ramana Nabi Sulaiman dengan banyak karunia. Di antarana gunung-gunung dan manuk-manuk bertasbih ka Allah taala bareng berjamaah jeung Nabi Daud setiap pagi dan sore. Maka diperintahkan ku Allah ya jibalu he gunung-gunung awwibi kudu balik anjeun ka Allah dengan bertasbih ma'ahu sartana Nabi Daud wayat wat tayra jeung he manuk birab it tayr wa nasbihi di Al-Qur'an mah diropakeun nya maaf dinasabkeun wat tayra atau boleh dibaca ropa jadi wat tayru. Nah sebab dalam dibaca ropa jeung nasab soalna ieu lapad wat tayr atap kana lapad ya jibalu anu mabni dhamma. Bari ieu atap nasakna make alif lam. Hebatnya Nabi Daud bertasbih jeung gunung-gunung jeung manuk-manuk geus taluk. Maka ketika putra Nabi Sulaiman ge wajar Nabi Sulaiman diikuti ku hewan-hewan binatang-binatang. Sudah dimulai daripada orang tua. Maka orang calon-calon orang tua kudu siap berbuat hal yang lebih baik. Lebih baik. Wa kana abuhuma sholihan. Makana fil aba fil abna. Apa yang ada di orang tua akan turun di anaknya. Mualnya anak orang juga tetangga. Akur we juga orang gitu nya. Maka nafil apa? Buah jatuh tidak akan jauh dari pohonnya. Eta mah buah. Uyah mah tara TS. Kaluhur kahandap we anger. Jadi arak itulah gitunya. Satrasna bait 587. Aturan tentang lapad ayyuha wa ayyuha mashubu al ba'du sifa yalzamu birraf'i la tazil ma'rifah sesudah ayyuha mashub al diwajibkan jadi sifat seraya wajib diropakan. Wa ayyuha sareng ari lapad ayyuha yalzamu eta misti ba'du
sabadana itu lapad ayyuha mashuba'al kana isim anu dibarengan ku alif lam sifatan bari jadi sifat birraf'i kalawan dibaca ropa lada zil ma'rifah menurut ulama anu ngagaduhan panguninga. Kesimpulan judulna sifat tina mudada lapad ayyuha. Kesimpulan munada lapad ayyuha kudu disipatan ku salah sahijina anu tilu. Hiji ku isim anu make alif lam bari dibaca ropa. Dua ku isim isyarah. Tilu ku isim mausul. Catatan lapad ayyuha gabungan tina ayu isim jenis sareng ha tanbi zaidah. Para pelajar menjelaskan tentang munada daripada kata ayyuha. Ayyuha. Coba lapad ayyuha terapan harap nida pakai ya. Jadi kumaha? Ya ayyuha. Tarik ngabaca ya ayyuha. Lamun ditinggali dina Al-Qur'an banyak sekali kata ya ayyuha. Tarkibna jadi naon talapad ya ayyuha. Maka pertama dibahaslah kata ayyuna. Ayu kalebutkeun kalimat isim jenis. Berarti logat nama yang mana saja. Saja. Hakna hanaon? Ha tanbih. Ingat. Tapi jaidah. Berarti lamun ketika didampingkan dengan kata ya ayyuha berarti hei ingatlah siapa saja. Maka lamun keur ngalogatan dina kitab tafsir Jalalain ya ayyuhalladzina he eling-eling jalma-jalma. Kudu bawa ieu ayyuhana anu mana bae. Kunaon kitu nya logatna ya ayyuhalladzina teh berarti hei eling-eling jalma-jalma. Ulangi he eling-eling inget-inget jalma-jalma anu mana bae. Lamun hoyong komplit ngalogatan lapad ya ayyuha. Berarti lamun lapad ayyuha isim jenis ayun mah kalimat isim nakirah nya. Ngan maksudah dimaksud. Berarti kudu mabni naon macana? Wa amal mufradul alamu wan nakiratul maksubatu payubnayani alad dhammi, maka dibaca dhamma. Jadi baca ya ayyu te ayya te ayy. Soalnya nakirah mat sudah berarti. Ulangi ya ayyuha ayu kalimat isim jenis ha tanbi atuh lamun kerja di munadama lapad ayyuha teh kudu tingkah naon mabni domah sabab kalimat kasubkeun kana isim nakirah maksudah pasti dimaksud rek asa ngageurawanana. Maka lapad ayyu kulantar masih keneh nakirah perlu disifati saha tah nu disifatan tina lapad ayyu. Nah, setelah lapad ayyuha disebutna sifatna. Kumaha kesimpulanna ila baca? Munada lapad ayyu kudu disifatan kusala sahiji anu tilu. Kudu nu tilu sifatna. Hiji Hiji ku isim anu make alif lam bari. Satu pakai isim pakai alif lam. Sok di baris pertama yuqalu ya ayyuhar rajulu. Ku isim anu make alif lam bari dibaca rofa. Sok atuh jeung kumaha? Ya ayyuhar rajulu. Tuh make alif lam. Ya ayyuhar rajul. Kitu teh naon-naon.
Ya ayyuhal mar'ah. Tenang. Ya ayyatuhal mar'ah. Boleh gitu. Lain Al-Qur'an mah seurna ya ayyuhal lazina. Maka di dia disebutkan lamun diacak wa yalzamu ba tadi wa ayyuha yalzamu ba'du mashuba'al ay lapad ya ayyuhal mesti setelah lapad ayyuhal teh kudu isim nu diterapan alif lam bari jadi sifatna bari dibaca ropa berarti ieu nomor hiji maka cek nomor hiji kumaha ila ku isim anu make alif lam bari dibaca tah eta kumaha kadua atau make isim isyarah mana betna wa ayyuhaza ayyuhal ladzi warad wa wasfu ayyin bisi wa haza yurad wa ayyuhaza jeung ai lapad ayyuhaza ayyuha tegasna lapad ayyuha allazi anu waroda eta geus datang ieu ayyuha wa wasfu ayyin jeung ari nyipatan lapad ayyin bisi wahada kusalianti anu ieu yuraddu eta ditolak itu wasfu ayyin bisi wahaza. Terjemahna yang kedua isim isyarah kaya ayyu dalam sifat jika tanpa sifat maknanya tadi dapat. Anu kadua nyaeta menang ku isim isyarah. Sok ayyuha terapan ku lapad za. Ari za isim isyarah sanes. Isim isyarah. Bizali mufradin mudzakarin asyir bizi wazi tita ala unsak tasir. Berarti non logatna ya ayyuhada. Hei eling-eling ieu anu mana bae ieu jalma. Berarti ieu jalma be langsung. Geus jelas eta mah nya. Lamun jalma nu mana wae ari mufrad beunang sabaraha? Hiji. Hei eling-eling ieu jalma. Di baris keempat ayat contohnya ya ayyuhaza akbil eling-eling ieu jalma akbil kudu madab anjeun wa ayyuhaza ayyuha tegasna lapad ayyuha allazi eta anu waroda nu geus datang wa ayyuhaza jeung ai lapad ayyuhaza ta ayyuhaza mah lapad ayyuha katrapan ku lapad za ayyuhalladi jeung lapad ayyuhalladi cing tinggal lapad ayyuha katrapan ku lapad ladi atuh berarti kalebetkeun isim mausul eta mah nu nomor katilu sok ladi jamakeun jadi ya ayyuhal ladzina tuh berarti menang isim mausul eta ge katilu panghandapna wabi mausulin boleh ku isim mausul dengan syarat muhalla bi'al anu dihiasi ku alif lam nu ditempatan ku alif lam. Contoh ya ayyuhalladzi fa'ala kaza eling-eling jalma fa'ala anu geus migawe ieu ladzi kaza kana anu. Jadi simpulna sifat tina lapad ayyuha menang sabaraha macam tilu hiji ku isim nu make alif lam bari dibaca ropa penambahan menurut Imam Mazini di tengahna ya wajaza Mazini menang dibaca nasab dikiaskeun kana lapad dzarif anu make alif lam wa masih wa hurfa awin sibwajala kamustaqilin nasaqon wa badala di mana-mana munada anu mabdi doma kari-kari disipatan ku sifat anu make alif lam maka menang
ropa menang nasab. Jadi ge menang ropa menang nasab menurut Syekh Mazini. Dua atawa ku isim isarah. Disarahkeun kitab kumaha? Wa ayyuhada ay lapad ayyuhada. Katilu ku isim mausul. Disarahkeun kitab ayyuhalladzi jeung lapad ayyuhalladzi waroda eta geus datang itu lapad ayyu. Pertanyaan lamun salian turun tilu menang teh jadi sifat wa wasfu ayyin bi siwa ada yuraddu asalna mah teu meunang lapad ayun disipatan salianti anu ieu tilu. Selesai. Wadu isyaratin ka ayin fi sifat ingkana tarkuha yufitul ma'rifah. Isim isyarah kaya ayun dalam sifat jika tanpa sifat maknanya tadi dapat. Anu tadi lepat macan adem Indonesiana ayyuhadza dan ayyuhalladzi juga sah sifat dengan yang lainnya ditolak mentah. Wazu isyaratin sareng ari munada isim isyarah ka ayyin eta seperti munada lapad ayyun fi sifati dina nyipatanana. Ingkana lamun kabuktian non tarkuha ninggalkeunana itu sifat yupitu eta matak ngalepotkeun itu tarkuha al ma'rifata kana ma'rifat tegasna kana nyahotna musar ilaih. Kesimpulan munada tina isim isyarah akur jeung munada tina lapad ayyun dina pada kudu disipatan ku isim anu make al bari dibaca ropa. Lamun eta isim isyarah ngan saukur penghubung sehingga lamun dipikeun eta isim isyarah seolah-olah harap nida asup kana munada anu ma'rifat. Para pelajar tentang lapad ayu cukup 2 bait diteraskeun ke musannif. Ayeuna mah coba lapad ayuna ganti ku lapad isim isyarah jadi naon? Ya haza umpamana. Kumaha lamun kieu? Meunang teu nganamel munada tina isim isyarah? Meunang. Jadi macana kumaha tuh? Ya haza meunang. Munada tina isim isyarah. Hei lalaki, ngan lalaki kudu jelasnya, laki nu mana? Ieu teh. Berarti kudu disifatan. Cing tadi kelapan ayyuha nyipatana kudu kumaha? Ku isim anu make alif lam bari dibaca ropa. Tadi teh contohna ya ayyuhar rajulu. Sok atuh berarti iki sami. Sifatan lapan isim isyarah ieu ku isim anu make alif lam bari dibaca tangkah ropa. Jadi macana ya ayyuhar rajulu. Punten ya hadar rajulu. Hei ieu lalaki. Tapi lamun dibaca ropa teh dengan syarat hadana dianggap sebagai naon? Penghubung. Sehingga lamun lapada hada teu dibaca ge anggeurna dibaca teh naon? Ya rajul. Cing lamun ya rajul berarti kana naon kalebetna? Isim nakiro maksudah. Atau isim ma'rifat boleh da bakal pelamnya. Ngan maksudah gitu geus puguh jalmana gitu kan. Berarti lamun ma'rifat anu maksudah. Makrifat anu maksudah.
Sebetulnya bahasa alfiah malih nakirah maksudah, tapi bahasana naon mufrad muarraf. Naon cenah ge? Mufrad muarraf. Maka di dia dibahasakeun lamun ditinggalkeun lapad hadana ingkana tarkuha lamun meninggalkan ieu sifat lapad naon rajul yupitul ma'rifah ngalepotkeun kana kamaripatan. Cing lamun dipikeun lapad ar-rajul jelas moal jelasnya. Da tujuan lagi hayang ka rajul. Kari-kari rajulna di naon? Dipikeun. Berarti ieu mah munadana tujuanna hayang ngomong rajul bari make lapad hadza. Tah eta mah kudu dibaca tingkah rupa. Contohna ieu lalaki dicekel huluna, ya hadar rajulu. Berarti lapad hada mah teu penting. Nu penting mah lapad naonna ar-rajulna berarti. Hate ge tujuan. Da geus kacekel si lapad ayu hadar rajulna. Teu bisa lompat deui eta mah nya. Maka di tengah di atas di nasarah aya yuqalu ya hadar rajulu fayajibu rabbur rajul. In ju'ila lamun dijadikeun naon hada lapad hadana wuslatan kana penghubung linidaihi pikeun manggilna itu rajul. Ari penghubung tujuan lain. Pangmasikeun serat ka Kabogoh. Dipangirimkeun ka mana cing eta tujuan apa? Ka Kabogoh. Lamun lapad hada disebutkeun penghubung tujuan lain. Tujuan nama ka mana? Ar-rajul. Berarti hayang ngomong rajul ngan make isarah ilal pada ada ta eta mah kudu mabni ropa mabni dhamma kama yajibu rafu sifat ayyin betul ingkana tarku hayupitul ma'rifah lamun ditinggalkeun lapad rajul teh moal jelas dan tujuanna ka saha ka rajul anu ieu kadua mafhum mukhalafahna fa illam yuj'al ismul isyarati lamun teu dijadikeun isim isyarah lapad hada wuslatan kana penghubung berarti lamun teu dijadikeun tujuan mah berarti kumaha lapad hada jadi tujuan lapad rajul jadi naon unggul jadi sifat unggul cing ari geus disebutkeun ieu bari dicekel dikekewek hei jalma lalaki ari geus cekel geus teu make lalaki jelas teu? Jelas. Ya ayyuhaza. Ya hada. Lalaki. Geus teu penting nyaritakeun naon? Rajul. Ulangi lamun tadi mah berarti teu dicekelnya ya hada rajul teh. Ari nu ya hada nu kadua mah dicekel. Ya hada. Ieu rajul lalaki. Berarti teu penting nyaritakeun sifat lapad ar-rajul. Tah lamun teu penting nyaritakeun sifat lapad ar-rajul da geus aya isim isyarah eta isim isyarahna berarti dijadikeun tujuan bahasa sarah mah lam yuj'al ismul isyarah wuslatan isim isyarah tidak dijadikan penghubung maka eta mah teu wajib dibaca ropa tapi menang ropa menang nasab berarti kembali kana sifat eta mah dina sifat geuning aya waktu awit ba'iyakun mu'ayyina biduniha aw ba'do hakto mu'lina di mana-mana aya mausuf geus jelas ku teu disifatan ge maka eta sifatna menang ikto menang itba berarti lapad ar-rajul iktokeun dibaca rajula diitbakeun kana ari hada mabni naon cing ieu asalna mabni sukun kan kulantaran jadi munada maka jadikeun mabni anu anyar berarti mabni naon mabni dhamma bacakeun bait alfiahna mabni nu anyar wan windi mama babano qabla nida wal yujra majradi binain judida jadi asal teh ya hada upamana teh asal nama jadi simpulna selesai lamun lapad hada teu dijadikeun tujuan jadikeun tujuan kana sifatna maka kudu dibaca ropa seolah-olah
jadi munada langsung munada mu'arraf. Kadua lamun tujuna kana lapad hada dajal manu tujuna dicekel umpamana nu tadi mah teu dicekel berarti ar-rajul teu pati penting nyaritakeunana da geus puguh jalmana aya kacekel eta berarti eta mah menang dua menang dibaca ya hadar rajulu ya hadar rajula masuk kana bait alfiyah dina bab naat nomor bait 517 Fina wisadu sadal asiyan tasib sanin wa dumma waftah awalan tusib. Yang kedua dalam contoh sadu sadal awas masub dan yang awal dhammah fathahnya bebas. Fi nahwi sa'du sa'dal ausi dina saumpamana lapad sa'du sa'dal ausi yang tasibu eta narima nasab non sanin anu kadua wa dumma jeung kudu ngadomahkeun anjeun waftah jeung kudu matahkeun aw anjeun awalan kana anu kahijina tusib tah bener anjeun atawa ngeunaan anjeun kana hukum anu bener. Kesimpulan di mana aya munada mufrad muarraf dibulak-balik tuluy diidopatkeun kana lian munada maka anu kadua kudu dinasabkeun anu kahiji menang dua jalan titik dua domah jeung patah kadang-kadang aya jalmi teh namina panjang umpamana namina teh saha sa'dal aus sangaranna teh sa'dal aus coba lamun langsung mah sa'dal aus gero jadi kumaha ya sa'dal ausi soalnya jadi munada mudhof tapi kadang-kadang orang nu sok ngomong kieu nu kahiji nama dipondokeun dipanjangan ya sa'da sa'dal aus tak kudu kumaha macana tah berarti nu kahiji mah jadi munada mufrad alam sangaran berarti kudu dibaca naon atuh dibaca rofa cek asal pokok tapi lamun ningali kana sa'dal aus da munada naon deui munada idopatnya sa'dal ausi diidopatkeun kana lapad awas maka simpulna kumaha kesimpulanna di mana-mana munada muarraf di bulak-balik aya lapad sa'da dua kali anu kadua na lapad sa'da diidopatkeun lain kalian ti munada kana lapad anu sejen lapad naon di dieu awasi maka sa'dal aus nu kadua mah kudu dibacana nasab nu kahiji dibaca rofa jadi kumaha macana tuh ya sa'du sa'dal ausi pertanyaanana naon tarkibanana di baris kedua aya fa indum mal awal lamun nu kahiji dibaca sa'du maka kana tsani mansuban ala taukid berarti anu kadua dinasabkeun jadi taukid taukid atau taukid naon taukid lafdi seolah-olah nyimpan lapad akni hiji boleh kadua atau jadi atap jadi badal ari badal mah niat tikra amil sok cing lamun sa'dal awas nu kadua diterapan iya jadi kudu maca kumaha macana ya sa'du ya sa dal awasi tuh kan bener udah jadi badal katilu atau boleh juga dibaca atap bayan cing ari atap bayan kudu nuturkeun kana mubayana kalimat sebelumna ngan ningali kana mahal
mahalna wasolihan li badaliyatin guro figweri nahwi ya gulamu ya'muro. Tuh ya gulamu ropa doma ya'muro nama patah lamun kerjadi atap bayan. Kaopat atau boleh jadikeun munada deui. Tadi teh hanya di tikrar amilna. Takdira kumaha? Ya sa'du sa'dal aws. Eta lamun ninggal udah tarkiban. Ulangi. Lamun nu kahiji dibaca doma, nu kadua dibaca nasab sabaraha tarkiban? Opat hiji jadi taukid, dua jadi badal, tilu jisa atap bayan, opat jadi munada. Berarti munada naon? Munada mudhof kudu tingkah nasab wa salasatul baqiyatu mansubatun la ghairu. Bacakan alfiana wal mufradal mankura wal mudhafa wa sibahun sib'adiman khilafa. Kaidah anu kadua atau elat nu kadua wa in nusibal awal lamun nu kahijina dibaca nasab annahu mudhafun ila ma ba'dal ismi tsani. Lamun dibaca nasab eta nu kahiji teh seolah-olah diidopatkeun ngan idopatna dipikeun mudhof ilaihna. Kabayang aya gambaran tina nu dihareupna. Lamun tadi di ujungna sa'dal awas berarti moal salah. Nu kahiji ge maksudna mah sa'dal saha? Sa'dal awas. Jadi geus katingali pi mudhofun ilaihna ku pedah aya nu dihareupeunana lapad sa'dal awas. Menang teh meunceun mudhof ilaih nya meunang. Wa yudapu sani fayabqal awalu kahalihi iza bihi yatasilu bisyarti atfin wa idafatin ila misil ladzi lahu adafat awala. Teu naon-naon mudhof ilaih anu kahiji lapad sa'dal aos nu kahiji dibuang lapad aosna. Soalna nyaeta geus di atapan, atapna atap bayannya. Ku kalimat anu eta kalimat teh diidopatkeun kana akur jeung lapad anu kahiji. Lamun nu kadua sa'dal aos, nu kahiji ge maksudna naon? Sa'dal aos. Maka menurut madhab mubarrad annahu mudhafun ila mahdzufin mislu ma udifa ilaihi sani. Atau contoh lagi lapad taim adi. Ya taima taima adi. Berarti naon takdirna? Ya taima adi taima adi. Barisan naon contohna? Ya taima abdi ya taima adi. Atawa abdu samsin umpamana jeung kumaha? Ya abdu abda samsin. Atawa ya abda samsin. Contohnya seueur di luhur ulangi ya kahiji ya sa'du sa'dal awsi nasabkeun ya sa'da sa'dal awsi nu kadua ropakeun ya taimu taima adi nasabkeun ya taima taima adi. Katilu zaid ya zaidu zaidal ya'malati. Hei Jaid, Jaid anu ngagiringkeun onta anu kuat. Jaid ya'malat maksudna mah onta anu kuat. Hei Jaid, Jaid mana eta Jaid tukang onta geuning anu sok kuat onta teh. Ya Zaidu Zaida ya'malat. Lamun dibaca nasab cek tadi cing takdirkeun ya zaida zaidal ya'malat naon sabab dan dibaca nasab sabab nyimpen mudhof ilaih takdirna jadi kumaha ya zaidal ya'malati zaidal ya'malati. Berarti lamun ya zaidal ya'malati kalebetkeun munada mudhofnya maka kudu dibaca nasab paingan menang dibaca nasab. Jadi simpul namanya hari idofat mau lepas tina 05 we. Lamun keur dibaca ropa berarti dianggap mufrad mu'arraf atau istilah jurmiyah mah
ma'rif munada mufrad, alam atau nakirah maksudah. Alhamdulillah selesai. Tabi'ati damil mudafaduna alzimhu nasban ka azaidu dalhiyal wa ma siwa hurfa awin sibwaj'ala kamus taqillin nasaqon wa badala wa iyakun mas'uba al manusiqa fa fihi wajani wa raf'un yuntaqa wa ayyuha sibah yalzam isyaratin ka'ayyi fi sifain kana tarkuha yufitul ma'rifah fi nawi sa'dusa dal asiyan tasib sanin waktu mawaf ta'awalan tusifina wi sa'dusa dal asiyan tasib sanin waktu mawaf ta'awal tusib. Alhamdulillahirabbil alamin.